Bismillahirrahmanirrahim. Idza qaddara Allah Ta'ala wa kadzalikal qada wal qadar. Alika yang mengkono qadar dari qadalan qadar la yabruzu ala lahir ya qadalan qadar ulama al hikmati. Angin sumber dana hikmah faida qaddaral haqqu ta'ala maka tatkala mesti akan sabba al-haqqu Allah ta'ala alamah al-huri Allah ala abdihi ngatasi hambani haqqa musibatan ing musibah min maradin yatanya saking kering awa habsin atawa dan sengkera gairihi atawa lianane habsin sibayin atawa warasa para jinta bunga fi waktin maklumin dalam waktu kang den kenawari atu faida wa sholat zalikal waktu maka tatkala wis tepung apa mengkono waktu harakahu ta'ala maka ngusikakan ya Allah ing abdi ta'ala limalur ya Allah li sababi dzalika sebab mengkono musibah yanzilu bihi magudira lahu maga menggon bihi kalawan abid apa barang kang dan pasti akan apa lahu kada abid istadiran lekang dari maga tutupan bitil kal hikmati kalawan mengkono hikmah al jahilu maga utai wong kang bodoh mayakipu iku kandeg ya jahil mal hikmati sumartana hikmah wal arifu lan utai arif ma yan pudu iku nembus ya arif ila suhudil kudrati maring suhud maring ngaling kudraku wa kislan yasakan zira ala hadha ingete saikila mazgur bal mapuli ajli fakawtai mapuli ajli wawa tawiya mapuli ajal ba'iziku kang nangiakan ala ismil mansub ingete saizim kang dinasabakan litaktiatil kudra karena nubtuban kudrat alati yuzkaru kang dan tutur alati tuzkaru kang dan tutur yati bayanan kena Allah mertalakan li sababi hukul pilih sabi kena sabab tu dibani pegawaian kang es dingin bila azali yang dalam azali wa minul idalan ikut tetap setengah saking bali alijlal wa tazim utai ngagungkan wa tazim tegesi ngagungkan alladhi huwa sababul fatil kabir kang utaya ijlal iku sabab fatil kabir dan bukakan kang agung wal matlabi lan matlab wal ibtiga lan yubda alladhi huwa kang utaya alladhi sababul wusul wa sababul wusul ila marifatil hakim maring marifating Allah billahi taufiq lan utawi ikzab kada Allah utatab galan Allah taufiq utawi pangrobea taufiq tulu. Jadi orang nyaritakeun mapuli ajlih teh mun carita jurumiyah mah carita maca. Mapuli ajlih mah geus teu asing deui. Sakumaha anu diterangkeun dina jurumiyah. Qoma Zaidun ijlalan li amrin syarat 4. Tapi barang diterapkan dina ilmu tasawuf ilmu hakikat ternyata orang mapul min ajlih teh muyengkeun aya kudrat aya hikmah alam sakumaha kamari dibagi aya alam dunya aya alam akhirat aya alam sebab, aya alam kudrat. Alam sebab, alam elal, hikmah. Alam kudrat, alam ibrad, izhar. Kudrat, alamul amri. Untuk kurang nganyahokeun awak kurang, dikanyahokeun tentang alam. Di zohir ngaranna alam hikmah. Geus atuh alam sabab. Teka luar atuh tina urusan hikmah jeung sabab nu ditanyakeun ku ahli sabab, ahli syariat, hikmah.
geus engke atuh lalakon ge lalakon zohir bae kunaon mata sia eta. Oh ieu bareuh nu mantak bareuh kunaon eta tadi penting hees barang hudang ternyata haju bareuh pan bisa haju hudang haju bareuh kunaon emang eta tah cucurut naik haju kiih di mata. Oh kajai kakihan cucurut. Masalah mata siap pajal japuh kajen kukumah. Pajal lau pembang. Berbicara hikmah bae terus sabab bae mual keluar tadi. Ketika orang dina alam syariat alam hikmah teu bisa dijawab ku alamul amri. Alam kudrat kunaon mata sia bareuh geus tilauhil mahfuzna bae. Waduh. Mesti ditunda we geus dikudratkeun ku Gusti Allah. Geus ulah ngobrol jeung aing nya. Eta teu bisa sebab teu seubeun. Nyamanana kakarak datang ke alam syariat teu bisa dijawab ku alam amri alam kudrat. Jadi atuh lalakon syariat ulah dicampur-campur jeung tarekat. Lamun bangsa tarekat jeung tarekat deui atuh nyambung. Kuari tarekat diobrolkeun jeung nu syariat moal nyambung. Moal nyambung lantaran beda pagawean terus gitu kene tarekat ngobrol jeung ahli hakikat moal nyambung. Ahli hakikat jeung ahli hakikat deui ahli tarekat jeung ahli tarekat deui ahli syariat ngobrol jeung ahli syariat deui. Kiai ngobrol jeung bupati moal kuat. Paling kuat sajam 2 jam ge lamun dibere duit kiaina. Sebab naon beda pagawean pasti bupati mah nyaritakeun pembangunan. Nyaritakeun jembatan rubuh hese nangtung deui ceuk nya. Ditangtungkeun rubuh deui cek bupati teh. Pasti bicara pembangunan bae. Pembangunan ngabangun sekolah sarana pendidikan, ngabangun kantor, ngabangun desa teu eureun-eureun eta bae. Nyaritakeun tentang gitu APBN, nyaritakeun pemasukan pengeluaran dan lain sebagainya. Kiai pun yang diajak ngobrol gitu, yang kiai mah bupati pamit bae lah. Emang kunaon aya nu paeh di lembur. Bila pun ngobrolkeun ngariung jeung kiai, ngobrolkeun nu paeh jeung kiai. Ngobrolkeun bangsa gitu ya urusan permarhabaan bedaheun kiai jenting tilok marhaba ge nyanana tetep betah jadi sapagor sebab beda duniana we gitu kene urang bersyariat ngobrol syariat betah urang ngobrol jeung non garang-garana artis teu betah sebabnya loba pungpla pengple. Terus obrolkeun teh urusan periaan bae. Urang teu betah kajen gugu mage teu kaduniaan ku urang. Teu betah ngobrol jeung ahli politik teu betah sarua. Sebabnya namanya nyaritakeun tentang bagaimana caranya mengambil uang dan bagaimana supaya uang ini tidak keluar. Eta ahli politik. Gitu bae aja sekali keluar ini uang ini mancing namanya jadi supaya yang keluar ini yang dikeluarkan sebagai epan namanya epan jadi adalah cecere supaya menang gabus gitu bae jadi ikhlas mentak di politik mah pasti ka neraka ulah asa-asa ngomong neraka teh ulah asa-asa jadi lamun asa-asa engke sia asup ka dinya ulah asa-asa neraka geus titik. Wow, cenah tamat terlalu sombong tuh. Kitu bae sia mah. Bangun endek asup teh kitu. Badak lamun wawayagon mal beres. Geus neraka we titik geus. Jadi kan urang ngamoal atuh kita kitu nu dimaksudna. Lo cenah teu kiai mah terlalu teuing.
ulah sok didengi. Jadi orang ngomong ke situ kan itu mau ngaranna hese. Itu mah ngaranna tegeug cenah nu ka situ mah atuh teu larut teh cenah dituturkeun. Oh jadi sia endek. Endek atuh teu ngomong di aing endek. Sementara kaju kiai segala sub yayasan segala eta teu tandes. Emang ulah ya lain ulah. Pondok pesantren eta titipan wali ndek memperkenalkan Allah melalui pondok pesantren. Ku ayana sakitu dijaga tina awaik gangguan. Di antara gangguan dunia, makhluk, nafsu setan dilempengkeun dek di ka Allahkeun mantak sareng nu kuat. Kabelah dia waduh ya santri 10 bae 10 15 tirok balik-balik deui sial da santri. Nah, geus baing di yayasan ke. Geus berarti wassalam. Geus emang salah teu salah ngan maksudna lain ka Allah, ka dunya. Geus setarap eta teh PAUD, TK, SD, SMP atungan beda ngaran doang sanawiyah, aliyah. Itu beda ngaran doang. Tuh, pajar ekstrim, henteu ekstrim, bongkar hati dunia. Hanya untuk perbandingan doang, ya umum, ya agama, jang dunia kene. Henteu salah, ngan maksud ke Allah, nak geus teu murni. Sakitu doang. Oh, cenah teu mau, ya sih ngerenyang kitu. Mantap tuh ngerenyang kita kos kitu. Eta geus neraka titik. Beres geus. Wah, cenah geus ulah ngaji di sana, nita ngaji ka dieu. Ini tante nente wajina kumaha lamun di akhirat nak ka surga je moal. Nah, tuh amun dikitu-kitu basi hayang teh ngaranna. Aduh, siapa teh dek yakin heran. Masyaallah, ieu mah carita deuk ka Allah. Carita deuk ka Allah mah kitab luhur. Jadi kitab luhur kudu tandes. Mentak lamun henteu boga guru moal tandes-tandes. Tandes, sebab lamun urang ngaji torekat ngan sakadar ngaji meja, atuh tah malain norekat kos gitu. Ngaji torekat mah udah dipake tah samping eta. Ya, pakai ini ya. Oh, jam 12 dihudangkeun. Hudang sia, hudang. Madu tunduh hudang, sia hudang. Mandi. Setel TV. Main bola ayo. Iya mama kesel dia mama. Adalah pemain Indonesia can main balik. Tarolol. Jadi tadi didik, mantap teu nyaho. Cara-cara na suuzon ngagorengkeun, henteu benteuna naon elos bagiannya na. Ngan atuh ka dituna mal beres-beres makin jauh ka Allah. Ieu carita ka Allah pan mah kitab ieu mah deuk di ka Allahkeun. Geus atuh nganyahokeun alam sebab urang bakal melalui eta. Kuari urang di alamna alam zahir. Nu diurusan kan zahir mata, ceuli, irung, sungut, beteng, dubur, kubul, suku, goleun eta. 9 nu diurusan. Ya minimal di istighfaran kan istighfar mata astagfirullahalazim wa tubil jang mata. Astagfirullahalazim ceuli, astagfirullahalazim irung, dek di ka Allah kan ieu teh. Eta kakarak ge eta di alam hikmah. Mun ditanya kunaon mata eta di istighfaran tadi neuleumping-ping nyingkap. Mantak di istighfaran tuh. Mantak aya bahasa kunaon di istighfaran mata lantaran neuleuh barang nu diharamkeun. Kunaon ceuli maka di istighfar ngadenge suara-suara nu dilarang ku Allah. Kunaon eta sungut di istighfar ngomongkeun batur dan lain sebagainya. Kunaon leungit di istighfaran cukal cekel lain cekeleunana. Kunaon teh beuteung sebeuh teuing ieu teh mantak di istighfaran gitu kene barang-barang mas tuh. Hikmah berbicara hikmah. Berbicara hikmah. Jadi nyaho lebah urang. Nyaho lebah eta mah istighfar teh kakarak istighfar zahir. Mulai urang kana ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum
berarti kuari kalau mahalun nazmi golbu Gusti abdi THT gulak gilek sabaraha menit sabaraha jam poho ka Gusti rencana abdi tentang pembangunan dunia rencana abdi ieu teh tulul amal astagfirullahalazim Gusti tidak tulul amal mulai urang ka kolbu kuari ya Allah kolbu abdi teh Gusti poho ka Gusti goplah urang ngaistighfaran goplah golbu berarti dibagilah ku urang kuari naik urang kana alamul amri alam kudrot sebab di urang teh ayat 7 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khalqi latifatul nah ayat 7 nah kitu kene nafsul lawam nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul amaratu bisu naftur radiyah nah kitulah caritana urang teh endek silulup kadinya atuh endek silulup kadinya bahasa silulup teh ka laut nutlir teh beda jeung laut berarti kan orang mulai ti sisi heula henteu datang ka tengah bae di asa-asa heula ku urang ngojay kitu keneh ngojaina kudu naon ngaranna diajar heula mun deuk make pelampung mun make baju renang deuk ngojay sanajan deuk ngojaina ala bancet apakah ieu ala bang kongkaradak apa wang eta ala doh jadi urang teh siap kudu aya guru da kan berarti urang deuk silulup kaban kadinya tuh ulah cara kiai diondang renang ku bupati kulantaran kiai dibere baju renang dipake kunyana ai jerona samping jadi jerona tetepnya samping ya baju koko dipakean baju renang bayangkeun ku ente kos naon coba eta teh nyolebah teh kiai kos gitu. Nah, renang lah mulai. Set ke tengah tuh. Wow, tentu bae ombak macem-macem dan lain sebagainya. Gangguan geus beuki ka tengah. Karak geus ka tengah, mulai ombak tenang, tentrem. Dah geus di tengah mah tentrem. Mendek hirup-hirup pun pae-pae. Eta keur carita atuh kos kitu caritakeun ilmu batin mah. Dina azkiyah teh kapan dicaritakeun syariat kasapinah tarekat nah dan lain sebagainya balkal bahri terus ieu sarua urang deuk silulup ke alam eta nah mentak tasawuf teu make norekat tungtungna ieu haram itu haram jeh pan kos kitu amat teu manggih teu meunang manggih jelema beuki dahar teu meunang teu puasa emang kudu kitu lain kitu metode tah cara perjalanan mulai nandek di mana heula kudu aya nu nuduhkeun jeung teu meunang saharam-haramna haju haram eta teu meunang dibikeun ka batur andai kata ngaharamkeun speaker atuh ulah dibikeun ka batur sebab teu syariat atuh jang nyana bae haram embung mun urang diuji-uji make syariat dilawan ku ahli alat mah atuh jeung ngaharamkeun speaker haram teh kapan kitabullah al-muta'alliq bi afalil mukallaf je ulah sok saharam-haramna ieu cak Allah mun kitabullah berarti mana Qur'an mana hadisna tangtangan ujian ku ahli alat mah ieu cenah ieu bina kabagi sabaraha sia disesuaikeun sugut sia ku aing keur mah geus gede sugut sia tuh haju ngacoban ayo tangtangan mantak teu eureun ku ajeng ahli alat mah ditangtangan ieu berbicara syariat lamun geus berbicara tasawuf ulah diumum jang sia ulah sok mau batur atuh haram sapeker ku sia diharamkeun elos tanya nu mantak si haram kunaon dileg-leg cenah kaboheulan atuh paingan sia mah sapeker dileg-leg pajar japuh meureun jadi heureuy aya urang yang tukang ngaharamkeun sapeker jadi ngaco hese dik jadi wali eta teh perjalanan menuju kana ilmu kewalian hayang nuturkeun Kangjeng Nabi
belah dieuna nuturkeun sahabat, belah dieuna nuturkeun tabiin. Nah, kulantaran besi ngaco, maka make silsilah sebab besi bohong. Aya silsilah mah pan hese ngabohonganan. Okos rawi hadis dumantak ieu hadis aya sahih, ieu hadis aya dhaif, ieu hadis maudhu, ieu hadis marfu, ieu hadis teh mu'annan, ieu hadis mudhal. Dan hadis-hadis kunaon eta mah gitu beusi lain hadis di hadis-hadis. Don, mantak aya mustalah hadis. Isya hadis-hadis naon? Sahih. Sahih na sahih ti mana ya Bukhari apa Muslim? Ayo. Coba ayo. Nu mantak sahih ieu min jatil matni atau min jatil sanad. Coba isnad kumaha? Aya ta mustalah hadis. Nu mantak aya mustalah hadis nganyaokeun beusi lain hadis di hadis-hadis. Beusi lain sahih di sahih-sahih. Jadi jelas kan ayat sanad ieu ge aya silsilah. Nu mah teu beunang tarekat teu nyambung silsilah. Tarekat teu boga silsilah atuh mikung ke gadituna. Ieu teu haram diharamkeun. Ieu meunang teu dimeunangkeun. Aya mah silsilahna. Aya jalur. Mentak tetesan ti ditu ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin. Terus mal misleuk ajeun gokowan. Sebab naon? Aya silsilah. Cenah ieu mah silsilahna nang motokopi eta nu teu dimeunangkeun. Itu kunaon silsilah nang motokopi jadi diapalkeun. Atuh los ku sia talar. Silsilah malah membelem leg-leg ku sia kopikeun. Teu bisa kitu. Aya langkah-langkahna. Nah, kuari urang deuk silulup ke alam amri tina alam sabab, alam hikmah. Wari mah lamun silulup ka alam amri pertanyaanna bakal beda. Nu ditanyakeunana di alam itu. Urang encan kawin, nanyakeun teh kumaha urang ieu deuk kawin, sabaraha mas kawinna, iraha waktuna eta nu ditanyakeun. Barang geus kawin moal eta nu ditanyakeun. Sia kumaha? Aya. Lalaunan ngomong lagi. Kadaeng ku batu. Emang kenaon? Keur nyarita muka palangkakan ye. Alam eta. Tuh, lain alam ngabesan kuari mah tuh. Geus alam beki jero kuari mah. Tuh kan salam. Nah ieu ketika urang aya di alam amri nu ditanyakeun teh tentang amri. Geus tentang nafsu-nafsu, tentang batin, encan datang ke hakikat. Nah ieulah urang sulitna di dinya. Jadi teu meunang syariat dijawab ku tarekat, tarekat dijawab ku syariat. Atuh teu bisa lantaran saalam sanajan ketika prakna pemakaianna bareng ngalaksanakeun tarekat di atas syariat teu bisa tarekat pisah jeung syariat teu bisa. Cenah aing geus teu kudu salat lantaran iman tarekat. We ngeunah namatnya. Aing mah geus teu kudu aing mah. Tuh teh mah syariat salat mah atuh aing geus tarekat bae salat bade tinggalkeun. Mana dadung budak? Ye gantung ye. Ieu budak ye ngomong sageunahna we gantung. Besi ngarembet ka nu sejen gantung beuleum habek. Kunaon tarekat ba urusan batin nu dilaksanakeun secara zahirna syariat moal bisa kaluar tarekat jeung syariat. Nah, nu mantak aya be bahasa man tasawwafa walam yatafaqah. Kadituna waman yatafaqah waman tafaqaha walam yatasawwab. Nah, eta tinggal diterus-terusan we Gusti aja sia nyaho pan tadi. Aduh, tuh mulai geus urang geus caritakeun syariat yakni hikmah, geus caritakeun kudrat. Nah, kuari lanjutanana wa kadzalikal qada wal qudrat la yabruzu ila mal hikmah. Atuh moal lahir moal temeng kecuali serta hikmah. Sanajan jelema anu geus norekat mah paham. Entek ulah kaget. Lamun jeung ahli-ahli Allah mah naon nu bakal ngaganggu ka diri urang osok ditembongkeun ku nyana geus dibere ku Gusti Allah melalui pirasat. Contoh jelema ibadah ka Gusti Allah bagus, ibadahna bagus, ngan sok inget bae ka cincin, jadi resep ka cincin. Kuari keur booming kuari cincin. Sahabat ngagosokan cincin blon jeung kuari jelema. Geus teu kaburu nah naon kuari cincin mah nu diurusan.
datang ka cincin mah dipandian digosokan ai pamajikan diantep pan blon eta dibelikan wedak henteu gincu henteu ai cincin mah digosokan guanya anak malehoan teu disusut aya jelema ibadah ngan nyana boga karesepna ka cincin ke didele gunyana ke dipake ke didele eta teh sebulan 2 bulan tilu kapanggih jeung ahli Allah teh ngobrol-ngobrol ka dieu teh cincin ka dieu cincin penta kos nu hayang teh ahli Allah teh menta cincin geus balik geus balik padahal mah teu hayang teunan disimpen sebab ieu lah nu ngaganggu tanyahoun ahli Allah mah ieu nu ngaganggu ai keur salat deuleu cincin lain tahiyat deuleu cincin blon ban teh eta kan cak ahli Allah tuh kulawan juga ga cincin mentak dipenta cincin mahal mungkin jutaan ratus juta nyana henteu nyaho ratus juta sebab munggu ahli Allah mah ieu nilaian ma'rifatullah wa rasuluh ieu nu bernilai mah sedengkeun si ieu teh bagus ibadahna ngan kaganggu ku cincin penta ta cincin teh dihayangannya ge lain hayang atuh lamun mentan Habib Rozak mah teu beres jadi dijual pan kunyana atuh ieu henteu sabaraha bulan lamun dipenta dia teu aya disimpen bae kunyana jangan nama teu berarti di matanya nama cincin teh nah kulantaran dipenta geus lah geus sapoe dua poe mah inget 3 poe ka ditu aman salat geus deuleu cincin deui geus Allah lah geus cincin aing mahal-mahal dipenta geus lah moal boga cincin deui tah supaya kitu mendek sekali meuli cincin jualan loba teh mah di etalase nah ieu nu ngaganggu mentak naon nu ngaganggu kanyahoan nah lamun nu keur ibadah eta teh ngajahokeun kitu lantaran nyanana geus silulup ka alam kudrat jadi kudrat Allah gerak ka gambar model aya jelema datang ka urang anu saya yang kawinnya jipan nyahoan bae lain deui kadeuleuna ngajiripit watuh kajeun kuku wage geus kanyahoan bae nu lapar kanyahoan nu dahaga kanyahoan atuh kanyahoan teu dina pias pana wah budak lapar ieu kabehana lapar ya kadeuleuna da eta teh okos nyanyahoanan henteu di makomna mah eta teh can sakumaha kos kitu teh lah eta teh bagi urang gaib bagi si itu mah jangan teu gaib lantaran nyana geus silulup ka dinya urang mun nyaritakeun jero laut teu kaharti tapi bagi pelaut mah penyelam nyaho nyana laut ieu aya anuan laut ieu nyaho bagi nyana nu geus silem mah nyaho tandana di luhurna aya ieu okos jelema nu sok mancing sok nau atuh nyaho ieu anu ieu belutan ieu emang rembes ye kajian kuku mah rembes coba kurak tuh beunang buah do orai sanca salah tebak tuh budak sial jasa aduh masya Allah nah jadi nu geus silulup ka jahoan si ieu mah gaib si henteu sebabnya nak geus silulup ka dinya urang lamun nyaritakeun jurumiyah ka santri kudu kakarak ngaji amil atuh nya puyeng nyaritakeun alfiyah kanu encan ngaji alfiyah puyeng tapi ketika orang nyaritakeun jurumiyah jelema geus ngaji oh iya benar nyaritakeun alfiyah kanu geus ngaji bener sia beneran keur ieu geus ngan poho kan nyaho jana minimal nyaho nah ieu ge sarua cara nangan ieu mah urusan zahir jeung batin al qada wal qadar la yabruzu illa ma'al hikmah kuari kieu apan geus dikodokeun ye ku Gusti Allah hiji jelema bakal maotna di Sumatera geus kanyahoan tah ku ahli Allah mah engke sok ngomong moal kebal budak ka Sumatera geureun dia omong ke mana asana moal kebal ka Sumatera duk naon ka Sumatera cek nya jauh-jauh dulur teu boga naon teu boga seuri bae nya moal ngomong tah ahli Allah moal ngomong masalah sih ke Sumatera nanaonan carita neangan kadu di urang jambal aya kadu carita peuteuy susah daekna peuteuy di urang cau komo cau mah jang naon ke Sumatera geus masalah bener bae sabulan aya nu ngondang babaturanana
hajat di Sumatera ulah henteu nya datang ka ditu urang mah kukumpulan bae oh masalah tuh berangkat kan teh ke Sumatera poe Jumat poe Sabtu ramean poe Minggu paeh duh tak eta teh geus aya dina qada Allah bakal paehna di Sumatera aya nu geus dibejaan kunaon eta hese jaritakeunana ahli Allah mah sebab geus silulup ka alam eta tuh kan jadi geus katempo kumaha kajian kumaha ieu budak bakal ka Sumatera kitu bae geus hese tak kos kitu mah kos carita aya jelema nu maot sanggeus maot neangan ahli warisakan eueuh ka dieu ka ditu ieu sedangkan hartana loba jasa bebeja ka abah ka almarhum bah iya nu maot aju ieu pamajikanna eueuh anak eueuh mamang eueuh pokona mah ieu mengusuh ahli waris zaul arham geus eueuh coba ku ziat coba ka Sumatera cak abah coba Sumatera tanyakeun coba ge ayo dulurna kaget pada kaget sangeus kaget akhirnya tetep dilaksanakeun ka Sumatera bener horeng aya ahli warisna tuh pada eta saha nu ngabejaan nah eta kan eta kos karar itu tah kos carita aya jelema mawan kenteng teh jang mushola itu kapanggikan jeung abah di dieu baheula ngaju kenteng eta kulantaran ku gorobag ngaguling bruk bae bereupes bejakan ka abah kadinya abah kenteng yang mushola teh peupeus kula mun kumaha ieu mun dicarekan ku di ditu carekan teh peupeus ieu puateun habak ka gorobag de tutupan tah make samping puateun kan ka gorobag tutupan make samping santri nya bari rimbasak bae ceurik datang ka mushola kan ka ditu barang datang kunaon sia ceurik henteu naon teh kenteng coba teh saaya-ayana barang dibuka cager kabeh deuk kumaha coba eta ayo atuh Habib Rozak pun kos kitu bisa jualan kenteng urang asa jaritakeunana hal-hal nu kos karar itu teh apa percaya salah tuh percaya salah tapi kan bukti model kos kitu tinggalnya bae ngahuleng nu mawaanana aing ngimpi tah naon sakene ieu kenteng jadi cala lager kieu waduh teu kaharti ieu mah cenah aing mah teu kaharti bebe jadi ka abah bebe jadi haji mamang bener haji kunaon ja kenteng itu jangan teu peupeuseunan teu tadi lagi tuh henteu pan pareupeus atuh tatadina ge henteu itu bahasa abah pan ulah loba omong atuh tatadina ge henteu peupeus tatadina ge henteu tatadina kan henteu teu kahartian geus eta geus loba omong eta geus kabaca heset dah nu kos kari to kos lalagaan tapi bener kos lalagaan tapi bener nah ieu silulu ka alam nu eta aduh nah aya jelema bakal maotna di Mekah tadi da embung bae ka Mekah embung bae ka embung kunaon sieun paeh sieun di kapalna sieun di dituna lah embung bae satu saat tetep we nyana ka Mekah cek moal cek dul-dulurna teu paeh mah teu geus ati dituna heuh nya eta dibere daek tah deuk paeh mah tah nyana taunan deuk paeh di ditu tahun eta poe eta dibere daek tah ka Mekah tah tadina mah pan embung bae sebabna deuk paeh eta di Mekah ber ka Mekah sapoe dua poe teh paeh beneran henteu bisa kieu ya henteu bisa kieu nyana mun teu ka Mekah mah asa moal paehnya teu bisa kitu ku jelema naik motor kencengnya sebrek patabrakan paeh budak tadi lamun ditahan maca kolot da ulah naik motor ku ari meureun moal paeh teu bisa kitu emang geus ti ditudak itu nah iya ya eta geus aya kudrat da naon tah Kangjeng Nabi kadang-kadang kan ka Gusti Allah secara pribadi deus ka Gusti maksudna abdi diangkat jadi nabi abdi diangkat jadi rasul tita dakwah pana teu Islam kabeh carekan ban carekan nempo kana kudrat di Lauhil Mahfuz boro Kangjeng atuh umat nage aya nu dibere bisa kok henteu Islam kabeh teu Islam ge unjukan kan Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi secara pribadi ka Gusti kok bisa jadi kieu carekan urusan kudrat maneh mah sakadar nyaho ngarobah mal bisa geus bae nyaho mah nyaho bae ngan ulah datang ka dirobah
mantak model kieu ye. Model calon presiden kamari. Ieu calon presiden kamari. Kula kan geus nyaritakeun, tetep nu menangkan Megawati. Sebab geus dibere atas nama Megawati lah. Sebab geus aya jelema nu make konde kan ka dieu. Geus bejaan kan ti jauh-jauh hari tetep nu menang mah urang mah ngan sakadar berjuang. Berjuang sote lain berjuang nanon supaya Jakarta ulah dipimpin ku kafir. Salah satu perjuangan ngan geus ti dituna jak konde ka dieu. Asal konde eta ka dieu biasana menang. Jadi geus tah urang dibere ku Allah, dibere alam nu eta. Yakin nu menang nama pasti nama Jokowi. Megawati ngan eta mah ala kadar perjuangan. Urang mah berjuang mah terus bae. Nah, ketika aya nu nanya tetep nu menang mah Jokowi. Tetep nu menang mah Jokowi, ngan urang mah tetep berjuang. Tak eta teh geus dibere sen ku Gusti Allah. Lain haju urang begitu urang dibere sen ngadukun teu. Sebab eta mah kemenangan di qada Allah, urang dibere alamat ku Gusti Allah. Atuh geus bae sakadar alamat. Adapun perjuangan urang teu kudu akur jeung eta. Nah, bar Kangjeng Nabi ke kan kos itu, ieu keur cerita ngakurkeun jeung Kangjeng Nabi. Mana mah nyaho bae ka qada. Ja aing nu mere nyahona ge adapun siapa berjuang Muhammad berjuang bae. Urusan iman jeung teu imanna lain urusan maneh. Tapi urusan aing tuh kan beda. Lain haju urang nyaho ka qada haju sumuhun daun teh. Gitu. Urang berarti kan urang kembali ke syariat. Jadi secara zahir syariat terus baik. Memeh eta deui aya hiji jelema istimewa di Kulon. Aya jelema istimewa di Kulon moal dibejakeun. Umurna geus 400 tahun. Umurna geus 400 tahun. Datang ka dinya. Waalaikumsalam ngobrol cerita politik. Nyana mah tasreh ngobrolna. Nemenang Jokowi cek nyana. Megawati nu menang nama PDI kitu bahasana. Enggak semua bisa diganggu gugat. Hartina sanajan lawan nu menang, nu loba, nu milih, nu bakal naik nama ieu. Ngan tetep urang mah berjuang mah ieu bae. Tuh kan. Sarua. Urang jadi berjalan dina syariat. Syariat secara zahir mah. Sanajan urang geus nyaho tetep bae syariat atas perjuangan urang secara syariat ditinjau ku Gusti Allah walaupun urang geus nyaho. Tuh, ja Kangjeng Nabi geus dibejaan keur perang Uhud bakal eleh. Geus dibejaan Kangjeng Nabi na. Sebab ieu carita nafsu. Carita nafsu, tapi kan berjuang terus bae Kangjeng Nabi, terus berjuang. Geus dibejaan bakal kucar kacirna. Geus nyahoan Kangjeng, atuh Kangjeng Nabi warusan urang winara. Wede. Ora tandinge ke Kangjeng mah. Mengkonon sih lagi. Aduh. Baida qadarah haqqa ta'ala di mana Allah geus mastikeun ala abdihi terhadap hambana musibatan kana musibah min maradin gering misalnya absin di penjara misalnya augeri dan lain-lain sebagainya. Au sipain atau cager au paradin atau bunga. Di waktu malun dina waktu nu istangtukeun tanggal sekian bakal jadi anu tanggal sekian bakal gering tanggal sekian waktu malun. Nah, Faidah wasola zalik kalau di mana geus datang ka waktu nu ditangtukeun harakahu ta'ala disebab zalik. Allah ngagerakkeun untuk sebab eta. Bayan zilu bihi ma kudrat. Makanya na cicing dina naon nu geus dikersakeun ku Gusti Allah. Mustatiran bitil kal hikmah. Nya katutupan ku eta hikmah. Kudrat geus aya hikmah nu nutupan. Jelema ieu bakal dijadikeun kiai. Tahun 2000 bakal jadi kiai misalna. Eta teh jelema teh memehna dibere daek masantren, di pasantrenna dibere daek ngaji, sanggeusna dibere daek ngaji, dibere daek ngapalkeun, dibere daek ngawalkeun, dibere paham ku Gusti Allah. Di mana-mana geus dikersakeun datang ka waktu neuk dijadikeun kiai teh, teng bae nyana balik ka dieu, balik ka imah. Pas deuk dikiaikeun aya kiai kan nu di dinya teh, dipaehan kiai nu eta. Ke kolot paeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah bersama Habib Rozak. Maot diangkatlah kiai nu ieu tah. Nah ieu tah berjalan tah di atas hikmah kebatian seorang kiai tua horeng deuk ngamunculkeun kiai nu ieu. Rahasia Allah. Mantap kabeh ge urang berbicara teh rahasia secara zahir. Aya naon rahasia, aya naon rahasia, aya naon di balik zahir muncullah
kudrat Allah. Mantap lebih membaca kadinya jelema ahli Allah mah ketika eta jadi presiden secara zahir coba-coba orang silulup ka jero ieu aya naon. Ketika si eta nu jadi gubernur coba orang silulup. Iya berbicara hikmah nanggeus, berbicara kudrat coba. Itu selalu. Nah, itu Allah mere. Ka ahlina Allah mere lantaran geus henteu aya dinding haling hijab. Urang makan kuari mustatiron bitil kali maka tutupan ya ku hikmah. Misalnya aya jelema ta kuari teh can kawin, sebenarnya geus hayang kawin. Gitu kan? Henteu nyaho ieu dipastikeun tanggal sabaraha poe naon jeung taun sabaraha jeung kasahakan teu nyaho. Katutupan dia ku hikmah. Urang teu nyaho aing hayang sebenarnya kawin ngan can aya awewena. Ye, kuai sia dikawinkeun dek atuh masalah. Ayo kada tungtun ku aing. Tah kawin, gimana? Kebo. Nah, iyalah orang lamun berbicara kudrat katutupan ku hikmah. Kesok aya jalan bae. Jalan ka anu. Selalu gitu, dek dijadikeun kiai dibere daek, dek dijadikeun presiden bae timimihna ge sakolana naik bae. Lain ti presiden mah kos abi brojak pan SD kan kelas 3. Teu naik nya mah teu naik jatuh bayaran-bayaran pan. Lah dek jadi presiden lu naik bae, prestasi bae. Luar biasa ranking. Nah, kelas 1 ranking, kelas 2 ranking, datang ke kelas genep naik. Terus SMP ranking jadi SBY. Kan saat eta kan kesulitan di zaman SBY di jenderal teh kan sulit. Sangat sulit hese naik eta mah. Sulit saat eta mah sebab lah nu nyekel kekuasaan Pak Harto. Lamun lain jelema deket ka Pak Harto kan sulit. Bapakna SBY datanglah ka Gus Dur, titip anak abdi ieu nu ngaran SBY. SBY teh apa julukan menang belah dieu, asalna mah Bambang. Bambang naon? Bambang naon ja? Susilo Yudhoyono. Jadi Yudhoyono dipanderikeun, diganti jadi SBY. Tadi nama Bambang Yudhoyono. Susilo asalnya mas Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan sese. Lain Bambang Yudhoyono Susilo. Aduh, ada rese jasa. Ari ganti ku Gus Dur, dan Gus Dur tengah ganti nah. Wilayah tuh ngaranna cek Gus Dur. Ganti, kumaha? Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi SBY. Oh, aslina jeung KTP aslina mah teu kitu. Tapi durut kan bapakna, oh iya tuh ngeuseunaon diuruslah ku Gus Dur. Sageus diurus. Jadilah SBY seorang SBY. Geus direncanakeun ku Gus Dur bakal jadi presiden ya SBY teh. Dua nu direncanakeun, satu SBY, kedua ieu tah saha teh nu eleh kamari? Prabowo. Dua nu mantak SBY mah ka Gus Dur mah ngaguruna 100%. Lamun ente nyaho sejarah atuh ente mah teu nyaho sih. Nyahona jadi presiden, tanya tuh ke SBY, nah mantap kula mangges sebeuh teuing ngobrol jeung SBY kos kitu teh. Dua titipan deh, hiji SBY, nu kedua eta Prabowo. Nu dititip teh tah jang nyekel Indonesia teh. Ngan kabelah dieuna ayalah penakalan-penakalan seetik. Tapi kan lam syariat tak lamun teu ku Gus Dur dibimbing wallahu a'lam. Bimbingan Gus Dur teh mah. Nah, kabelah dieuna nurut anu jelek jadilah mantak eueuh nu ditangisi ku SBY kematian siapapun kecuali kematian Gus Dur. Maot Soeharto seuringanna. Meninggal yang lain-lain tertawa tapi ketika wafat subuh Gus Dur nyana nalangsa sedih sebab nyana nurut jasa ka Gus gitulah ala kadar saeutik tentang cerita. Ai Prabowo nurut na 70%, 30% aya nu teu diturut ku Prabowo teh ke kukula didongengkeun deui. Nah ieu caritana tak geus dibaca ku Gus Dur pi presidenan SBY teh geus dibaca. Mata kalau banu nyanyawanan ka Gus Dur enggak apa-apa cek Gus Dur.
Cuma apa namanya mau dijadiin presiden ya, jadi nggak jadinya nanti lah lihat. Gitu kan Cak Gus Dur teh. Tapi ternyata kan jadi. Nah, iyalah payanzilu bima. Kadang Gus Dur teh kos gitu, neuleuh nempok ka jero da. Hese urang di alam syariatnya na geus carita di alam hakikat. Jadi kesulitan bagi urang teka totor. Nya nama tuh salat di kelenteng kan. Jadi we permasalahan Gus Dur bari mah jadi Hindu. Konghucu lantaran asuh ka kelenteng. Jadi salat di jero kelenteng. Allahu Akbar. Siapa yang larang cek ya salat di kelenteng. Saya Gus Dur lah itu. Siapa tahu nanti orang-orang kelenteng masuk Islam. Bener baik kan. Loban warasub Islam dan diakui Gus Dur teh ke orang-orang Cina. Kunaon eta? Nya nama meureun hese kadenge ku urang kieu, kadenge ku itu kitu, jadi asa kabeh naon karek terangkat. Jadi sulit Kristen kaangkat, Buddha kaangkat, Hindu kaangkat. Kan nu kitu teh hese. Nah, hilang Gus Dur ku hari urang endek ka mana mengadu secara non endek ngadukeun politik, ngadukeun budaya, endek ngadukeun perekonomian sulit. Sebabnya nama jawabanana ngajawabna lain make syariat, kadang-kadang dijerokeun. Urang jadi lu mikir bae tukang kangkung nggak mikir politik. Kangkung nama ndek laku dek henteu. Tukang beca jadi tekeun bae. Eta isi bae ada Gus Dur. Tukang beca ge ngobrol politik bae geus. Nyawa sewa nyawa meunang nyontek. Geus gitu, tapi ku ari kan mana nu ngobrolkeun politik. Jenuh kabeh ge. Ieu terbawa ku batinna. Eta teh hese anu non gitu batin supaya ilu larut. Ieu sulit. Nah urang mah tadi ge payazilu bihi bakudalah engkena bakal nyicingan dina nu dipasikeun ngan mustatiron bitil kal hikmah. Nya katutupan. Tapi lamun geus kabuka mah paingan si eta haju hayang ka Sumatera. Keke padahal mah tatarina mah embung. Masya Allah. Eta ku keke paju mah hayang ka Sumatera jasa. Ku hese-hese ge duitnya na nginjem jasa hayang ka Sumatera jasa oreng meureun geus ditakdirkeun bakal paeh ditu. Kakara kajawab ku urang. Kakara kajawab tadi mah mustahil